teh hayang pisang keju porsi anu 3.000 burger na hiji terus seblak anu porsi 5.000 na hiji. Siap sok diantos. Moal ayeuna mah moal antrinya dan nu jajanna ge kur saurang. Sok resepnya ari tukang dagang mah lamun aya nu jajanna teh saurang tapi jajanna teh loba. Heueuh teu cara kieu nya nu jajan teh bring ngabreuyeuk tina saurang teh sarupa anu jajanna teh. Heueuh ai langsung ngabreuyeuk kitu teh sok alakah lieur ka abina ge. Teu cara kieu tah nu jajanna teh saurang tapi pesenna teh loba. Pan nyantai nya mereana ge teu hayang paheula-heula. Tah ieu caritana pesenan pisang kejuna geus beres. Ade ulah salpokana kejuna anu saareutik nya. Heueuh atuh da kumaha deui ngaranna ge porsi 3.000. Lamun diitung-itung mah encan cauna, encan kejuna, encan susuna, encan cupna. Pokona mah lieur we lah. Geus lah mending ayeuna mah urang lanjut kana pesenan burger. Tah ieu di dieu pelanggan abdi pesen burger na teh hiji tapi hayang make beefna teh 2. Heueuh pan cenah lamun hiji mah teu karasa da eta meuni ipis kitu. Atuh da ngaranna ge burger 3.000-an. Harga 3.000 teh bari geus komplit make beef, salada, tomat, jeung bonteng. Tapi ieu di dieu pelanggan abdi menta burger na teh teu dipakean tomat jeung bonteng. Kur make beef hungkul jeung salada. Terus cenah lamun beefna 2 kitu sarua teh hargana 3.000. Nya henteu atuh lamun beefna 2 kitu mah nambah harga 1.000 jadi 4.000.